Kembali deui kana karieuhan poe Senen. Hanya dengan modal semprot-semprot, perabotan dapur jadi glowing seketika. Tah caritana nama si Buni teh erek mayar hutang. Hutang naon cenah Bunit? Hutang puasa, Besti. Ngahaja we ning ya dibekel ka luhur. Nyata pan ngarah deukeut teu kudu turun. Geus hayu urang sare deui. Singkat cerita jol geus nepi di isuk-isuk kulantaran ayeuna teh poe Senen. Poe anu pangriweuhna salam dunya. Tah urang tiup we seragama. Puh, tuh geus bareres we ngajara repeat kabeh. Sok geura pararake kadinya bebenyit, geura ararindit ka ditu. Indung teh hayang jara rongjon sorangan di imah. Heueuh jara rongjon digawe, Besti. Dari sorangan masuk pararokus geuningan digawe. Singkat cerita bebenyit geus ararindit. Hayu we ayeuna mah urang fokus sasebret imah. Kulantaran da ieu teh kot geus ngareres ditincakan teh, Besti. Cacak ning unggal poe ge disapukeun. Anger we bebeunangan ti unggal juru teh. Lain cenah eta Bunit nya henteu leueur. Lelempangan kitu di imah bari make kaos kaki. Da abi mah cenah sok ti sareuleung wae make kaos kaki teh. Lamun alim ti sareuleung make kaos kakina anu siga si Bunit. Cek we di kolom komentarnya. Ngagulawing-gulawing sapuna geus beres. Lanjut we ayeuna mah urang ngurus bubututan. Biasa we ning ieu nyorang jalan satapak. Tangga keong racun ieu teh Besti ngaranna teh. Ning tuh torojol we ti kanang japati. Kulantaran bubututan teh geus ararasa kabeh. Hayu we urang alaan ngarah henteu sareukseuk. Siap-siap we ieu mah bakal jadi gunung bubututan. Ning ieu geus beres mapi hapekeun heula we dina kenteng. Tuluy we urang goloncorkeun cairan beningna. Heueuh cai maksud teh. Atuh geus ngamplang mah caina. Tuluy we babeskeun eta si bubututan anu kalotor teh. Atuh geus haranyat mah kabeh tutupan hayu we urang tinggalkeun. Atuh jerut we ning ieu turun ari geus bareres mah di luhur. Seperti biasa we pas turun ka dapur teh. Anu mimiti di sanghareupan teh pasti meja ieu. Hayu we urang angkepkeun heula anu calawakna. Lanjut we urang meresan sampah anu balatak ning ieu. Aya keresek, aya dus, aya minyak, kot sagala rupa. Atuh geus diarampihkeun mah kabeh. Lanjut we urang ngarampihkeun ieu wadah nu bararesih. Kulantaran eta wadah nu kalalotor erek marandi cenah. Tempat pamejengana geus pinuh. Dikersakeun ku loba deui nya gerohaneun teh. Gararuyang we karesepna teh unggal poe. Tapi asa leuheung ketang sakumaha loba ge gerohaneun mah. Teu kot merengil hoream siga istrikaeun. Mangka ning ge geroh mah nyanang tuh nya cacaian. Istrika mah geunah diu. Heueuh ku kituna meureunan Besti mata sok jadi tunuh hawana teh. Jadi we hoream. Tuh dan nempo wadah kotor ngahunyud mah biasa we. Daek migawe teh sumangat. Ari nempo gunung bubututan mah. Kot asa gering batin teh Besti. Tah. Aya paket deui sigana ieu. Paket naon deui cenah Bunit? Hayu urang unboxing Besti. Tah ieu teh cairan ajaib pembersih kulkas. Dibere gratis elapna gitu. Cairan pembersih kulkas, antivirus dan bakteri dengan aroma buah yang segar. Langsung we urang semprotkeun Besti. Marah virus jeung bakteri kabur. Kulkas lebih sehat dan higienis. Menghilangkan bau tidak sedap. Ampuh pisan membersihkan noda-noda di kulkas. Carana gampang pisan. Cukup disemprot terus dilap. Tidak perlu pakai air lagi. Tapi lain keur kulkas hungkul Besti. Bisa oge keur meja, bisa keur kompor, jeung parabot nu lainna. Tah ieu urang cobaan kana Magicom anu berkerak. Tah anu di sela-selana teh hese Besti meresihanna teh. Nya liat nya pageung. Cing urang semprot heula ku cairan ajaib ieu. Ari pek teh ngagolomong Besti beunang. Tah ayeuna urang cobaan nu gigirna. Semprotkeun, gosok. Lanjut anu sabeulahna deui. Gosok. Tah ieu dina panyakelanana deui. Gasrok deui. Tuh